Lamun aya jelema nu rekat melalui menuju hakikat jadi ka henteu atuh kajawan aya tandaan kajian teuing 10-an bareng ya sieu mah jadi kanyahoan ku guruna aya tanda ka hiji eta cirina tanda kadua eta cirina tanda katilu eta cirina ngan moal dibejakeun moal aya ngan nyaho we si guru teh jadi teu budak mulai endek jadi aya tanda ningali tina reaksi manusia kos kitu kadinya siatak gitu tahapan-tahapan aya tanda-tandana tak eta teh geus moal bisa dibohongan bae kahiji tanda pertama kakarak diangkat ku Gusti Allah deuk ner-neran nya teh dina thariqah kakarak deuk ner-neran aya tandana eta cirina geus dibejakeun dina kitab da ciri kahiji kitu bakal ciri kadua kitu ketika naik jadi wali eta tandana nu matak jelema bisa ngomongkeun nu ahli Allah mah wali keceplosan ngomong atau ayat tandana geus moal kasaliru kajen kumaha ge moal kasaliru geus aya tanda 9 tanda kewalian aya di jelema memeh diangkat jadi walina kakaraknyana mulai dek susulukan bae ge geus lain deui dina larangan-larangan akunyana dijauhan perintah-perintahna kumanehana dilaksanakeun bari ikhlas teh geus ayaan lain deui jasa tanda kahiji eta encan jadi wali kakarak dek mengarah dek lempeng sulukna memasikeun jauh kene geus aya bakalna reaksi geus aya reaksi teu bisa dibobodo jeung teu bisa dikondisikeun kos kitu bae ke tahap kadua ke tahap katilu kakarak mulai dek naik kanyawan terus ka ditu da makom ieu kanyawan mantep nyaraho wali situ wali pancena layari pul wali berarti sia eta ngomongkeun itu wali nyana ge wali ulah loba omong siapa-siapa bae sebab dicaritakeun ge moal ka harti aya Allahan di jerona geus datang ka mana tata kagedean Allah nu aya di jero hate manehanana kagedean Allah kamulusan Allah kabersihan Allah nu aya di hatena kadeuleuna di mana dina reaksi-reaksi jeung aya tanda-tandana bae engke bakal aya tanda-tandana